Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ringkasan Sejarah Bogor edisi kahiji. Disarikeun tina buku Sejarah Bogor Yasana Saleh Dana Sasmita sareng tina buku Bogor Hari Esok Masa Lampau karya F.Y. Winarno disusun ku Asep Firdaus kalawan disundakeun ku Dudi Pahmadi disarungsung ku Uci Sanusi sumangga wilujeng ngadangukeun. Bul kukus manik sumingkar hurung tianpu herang ngencrang tunduk iruha nyencrong ati putih aci bumi ampun kakaruhun nulanggeng di kahyangan munggah sajatining kalanggengan mugi katampi ieu babakti teu daya teu upaya angin Allah anu kawasa. Dina pantun pacilong ngadegna dayeuh Pajajaran. Kaungeul kalawan jentre yen Bogor teh hartina tunggul kaung. Dina basa yanak Jawa kuno Kabogoran hartina kebon kaum. Dina basa Sunda Heubeul Bogor teh hartina kaum anu geus saat balas disadap. Sigana mah di wewengkon ieu baheula loba pisan tangkal kaungna sakumaha ilaharna di pagunungan anu subur. Kacaturkeun yen ti kawit zaman prasejarah di wewengkon Bogor ayeuna geus aya kahirupan sakeserer bangsa Polynesia anu geus wanoh kana budaya pepelakan bangsa ning cau jeung talis. Kabeh dieunakeun maranehna wawuh kana sabangsaning paparabotan tina logam hasil nyiar luang ti bangsa pituin. Warta ieu kaungeul dina riwayat hiji pamimpin anu boga jujuluh Rangga Gading anu hartina pamimpin anu kulitna koneng. Dina tahun 130 Masehi
di basisir Pandeglang ngadeg kerajaan Salakanagara, nyaeta kerajaan Hindu anu pangmimitina di zaman kulon anu di kawasan ku Dewa Warman kahiji. Salajengna dina tahun 358 Salakanagara dirubah jadi Tarumanagara. Kujaya Singawarman minantu Dewa Warman 8 anu puserna di wewengkon Bekasi. Ngadegna Tarumanagara dipimpin ku 12 urang raja nepi ka anu pamungkas nyaeta Linggawarman anu kabeh dienakeun diganti ku mantuna nyaeta Tarus Bawah di tahun 668 Masehi. Ningang di tahun 670 Masehi Tarumanagara ngajadi dua. Tarumanagara ngajadi dua nyaeta kerajaan Galuh jeung kerajaan Sunda. Waktosna cag ringkasan sejarah Bogor edisi kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah engke bade dilajengkeun deui kana edisi kedua. Salam baktos hatur nuhun kasadayana jikantun